Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallahur rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sabadana muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala kalayan widi sareng kudrohna. Alhamdulillah simkuring oge mugi-mugi pamiarsa sadayana dina kaayaan sehatur afiat, aya dina iuh-iuhan panang tayungan magfirah rahmat kalih ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Ageng harapan mugi-mugi salawasna urang wabil khusus tina lepat dosa jeung alpa urang kenging pangampura magfirah ti Allah taala oge urang neundeun harapan mugi-mugi sadaya amal soleh makbulah mungguh anjeuna sarta tiasa mentaskeun urang ka surga, nyalametkeun diri urang tina neraka. Mugi-mugi wasilahna ilmu anu kapidangkeun dina ieu acara, dina ieu wanda sing tiasa jadi bekal keur ayeuna urang di dunia oge sampeureun urang di akhirat jaga. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pamirsa anu sami-sami miharap dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya paribasa panginten ayeuna mah utamina murang kalih nonoman geus teu pati apal nyaeta ilmu tungtut dunia siar sukan sakadarna atanapi sukan-sukan sakadarna mung dina jejer pedaran guaran dina dengat ayeuna dirobih wesim kuring loyu sareng eusi materi anu sok remen didugikeun ku dai-dai khususna dai-dai pituin Sunda nyaeta ilmu tungtut dunia siar ibadah lakonan. Salaresna mah teu benten tebih dan namina oge nasehatnya. Tah naon maksana tina ilmu tungtut dunia siar ibadah lakonan ieu teh minangka nasehat ti kolot-kolot urang ti sepuh-sepuh urang. Urang teu apal saha nu mimiti nyusun ieu ungkara nepikeun ka jadi paribasa. Urang mah saukur apal ieu paribasa teh remen kapanggih dina sababaraha guneman khusus. Oge lamun kiwari mah tiasa di searching, tiasa di teangan, tiasa di googling. Keyword nama ilmu. Tah biasana lamun urang ngetik ilmu eta teh ujug-ujug bijil ilmu tungtut dunia siar sukan sakadarna. Oge lianti eta aya deui upami ku urang di searching teh ilmu tungtut dunia siar ibadah lakonan. Tah rupina anu nuju viral nu ayeuna mah di kalangan santri, di kalangan dai-dai nyaeta anu kadua nyaeta ilmu tungtut dunia siar ibadah lakonan. Ieu nasehat teh hade pisan pamirsa.
tegep pisan ke urang. Yen urang salaku manusia, masyarakat Sunda, kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal bisa leupas tina kahiji ilmu. Nu kadua moal bisa leupas tina dunia jeung dunia. Kasab, usaha, aktivitas, sarta nu katilu nyaeta ibadah. Rek urusan dunia, dunia, rek urusan ibadah, nyembah ke Allah Subhanahu wa taala, hampir pasti duanana moal bisa dipegatkeun, dilesotkeun tina laras anu namina ilmu. Da urang teh bisa hirup dibimbing ku ilmu. Tah urang dituntut ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangkan urang teh kudu daek nungtut ilmu. Naon ari nungtut teh? Nungtut teh dina basa Sunda mah nya kahiji neangan, anu kadua nungtut nyicil. Dah hakikatna mah ilmu teh nyicil pamiarsanya. Urang neangan ilmu, urang nyuprih ilmu, urang ngudag ilmu ku cara kahiji manggihan guru atanapi ku cara neangan tempat. Sakola atanapi naon lah di urang mah padepokan gitu. Pasantren gitu lamun ilmuna ilmu agama. Jadi lamun urang hayang menang ilmu kahiji teangan guru, kadua teangan tempat majelis ilmu. Tah kiwari mah ku Allah Subhanahu wa taala urang teh geus digampilkeun. Nyaeta aya gadget, aya HP. Ku HP mah ilmu teh insyaallah asal daek muka. Klik. Naon nu dibutuhkeun ku urang sadaya insyaallah nembrak kabehanana. Kahiji nungtut neangan, kadua nyicil. Da kangaranan ilmu mah lir cacarakan, lir ngejah ABCD, atanapi diajar alif-alifan, moal ujug-ujug bisa langsung. Beda jeung HP. HP mah siap diinstal program naon bae. Asal syaratna programna tiasa kabaca. Tiasa kabaca, tiasa kaolah. Oge disaluyukeun sareng kamampuhan prosesorna, otakna sareng memorina. Lamun prosesorna HD gitu pinter nya, smartphone namina oge, telepon pinter gitu tah. Tapi da geuningan beuki dieu teh tuluy beuki undak prosesor teh. Hargana sami beuki undak. Jadi otakna pinter, oge memori keur neundeun naon anu diasupkeun ku jalmi anu ngaplikasikeun program naon bae kudu lega, kudu jembar lah gitu, kudu gede nya. Baheula mah sagigabyte teh asa kumaha, pan kiwari mah 11 giga, 32 giga. Duka engke mah bakal asa kumaha tah. Nuduhkeun ilmu teh beuki dieu beuki jembar, beuki lega. Ari otak beuki lila beuki ripuh nya. Pan ngaji ge aya istilah barho, bubar poho gitu. Atawa hese inget gancang poho, komo pohoan mah. Tak jadi urang sadaya dina hirup kumbuh di ieu alam nyaeta dunia kudu boga ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya. Jadi ilmu teh fardu wajib keur sakumna muslimin jeung muslimat. Ditilik tina hukum mah wajib fardu. Ijma lah tiasa disebat kitu.
Nanging lamun urang ayeuna maluruh ngeunaan sajarah ilmu, pasti moal pegatina lalakon Nabi Adam alaihissalam. Pasti. Da urang teh wajib ya, wajib nginget-nginget sajarah. Insya Allah kayak upami naon teh Jumaah malam Sabtu payun upami purun gitu urang pedar ngeunaan Nabi SAW nginget-nginget lalakon kaum nu ti heula. Nginget-nginget lalakon Nabi Rasul samemeh anjeunna. Eta teh dilakonan sabada anjeun samemeh anjeunna ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir teh sanes zikir ka Allah hungkul anjeunna mah. Nanging zikir teh anjeunna nginget-nginget mangsa baheula. Bahasa Indonesia nama mengingat-ingat masa lalu. Mengenang masa lalu. Mengenang Nabi Ibrahim, mengenang Nabi Hud, Nabi Soleh jeung sajabina. Insya Allah. Ya, tejangji mung insya Allah. Bang Suli. Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun nalika anjeunna rengse nyiptakeun Adam alaihissalam. Lajeng anjeunna wa nafakhtu min ruhi. Lajeng kaula niupkeun ruh. Ta ruh teh ti Allah. Ya, ari wujud nama bungkeulkeun nama tina saripati taneuh. Anapun ruhna eta ditiupkeun ku Allah Subhanahu wa taala langsung. Tah sabada ditiupkeun ngadeg we. Disebut Nabi Adam alaihissalam teh manusia munggaran, manusia pertama langsung diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala. Nah hari tatos gaduh ilmu teu acan. Kumaha prosesna Allah transfer, Allah mindahkeun sabagian leutik tina ilmuna ka Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Allah magampileun ngalungsurkeun ilmu, mindahkeun ilmu ti dirina. Margi pan saur ilmu tauhid oge. Allah teh mibanda sifat dzatiyah nyaeta al ilmu. Oge dina sifat anu sanesna aliman. Iya. Dzatiyahna ilmu. Tah, mindahkeun ilmu eta mah tos fi'liyah. Kade ulah pagentos. Allah mibanda sifat dzatiyah al ilmu. Al ilmu mah napal dina zat Allah Subhanahu wa taala, teu bisa dipisahkeun. Tah nalika Allah ngeurihkeun nya lah sakedik ilmu nama. Ilmuna anu sakitu jembar. Margi Allah mah ilmuna teh muhitun ala kulli syai. Ngawengku kana sagala rupa perkara. Dieurihkeun, dipindahkeun. Bari jeung nalika dipindahkeun teh nu dipindahkeun tetep aya. Nya ulah digambarkeun ngeurihkeun cai. Tina ieu wadah, tina ieu naon teh muk dipindahkeun kana cangkir kana gelas. Nalika ku urang dieurihkeun tangtos nu di dieu teh ngurangan. Tah Allah mah ngeurihkeun ngetrukeun ilmuna teh ilmu nu aya dina zatna moal leungit, moal ical, moal ngurangan. Moal. Dipindahkeun ilmuna teh ka Nabi Adam. Ditransfer lah gitu. Proses transformasi ilmu ti Allah Subhanahu wa taala ka Nabi Adam. Ku Allah Subhanahu wa taala digambarkeun dina surat Al-Baqarah. Surat kedua ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 32.
Dua ayat ieu teh, dua ayat anu luar biasa pamirsa. Margi dina ieu ayat teh urang tiasa nyokot hikmah anu kacida antebna. Bayangkeun ku urang sadaya. Wa 'allama Adamal asma. Jeung Allah Subhanahu wa taala 'allama anjeunna dia jeung anjeunna Allah taala ngawulangkeun, ngajarkeun. Ya proses Allah nurunkeun ilmu atanapi Allah mere ilmu ka Nabi Adam alaihi salam. Al asma'a kullaha. Ngaran-ngaran, isim-isim kullaha sadayana. Ya, lamun dianggapnya otakna prosesor ieu, prosesor HP mah langsung tadi install ku Allah Subhanahu wa taala. Teu menit-menit acan, malah dihandapeun detik langsung kun fayakun. Langsung tadi format karena prosesorna, karena otakna teras we disimpen dina memori. Matak Nabi Adam nalika diusir ku Allah Subhanahu wa taala di surga ka ieu bumi, anjeunna insyaallah ngaku kumaha margi naon, margi kewajiban Allah masihan ilmu tos dilaksanakeun, tos dicumponan. Tapi memang teu harita keneh henteu. Da harita mah dilungsurkeun ka dunia teh pan luak lieu ka anjeunna. Margi cenah teu ngangge raksukan salambar-lambar acan. Allahu alam. Keun we eta mah lalakon eta mah tong diguar bilih salah lah. Wangsule yen Allah nu ngajarkeun ka Nabi Adam alaihissalam pirang-pirang ilmu. Jadi lamun dina basa pendidikan, istilah pendidikan mah Allah teh guru, Nabi Adam teh murid. Lamun dilarapkeun ya. Tapi upami dina dunia seluler mah meureun komputer Allah anu program tah ieu nu dieuseun program teh nyaeta Nabi Adam. Diinstal ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana langsung ditransfer ku Allah. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Sabada kitu teh anjeunna Nabi Adam alaihissalam ngadugikeun, ngaguar, atanapi ngedalkeun, ngajarkeun ka sakumna malaikat. Tuh, jadi Nabi Adam sabada jadi murid, ayeuna jadi guru. Da kitu. Da guru nu ayeuna teh baheulana mah murid. Nya. Tapi teu saban-saban murid jadi guru henteu. Ngan saban-saban guru baheulana teh murid. Tapi teu saban murid jadi guru, kitu dina istilah artikan pendidikan mah. Nya ku Nabi Adam didugikeun ilmu anu parantos didugikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka anjeunna. Allah ngetrukeun ka Nabi Adam ngetrukeun ka sakumna malaikat. Tah tos kitu teh faqala Allah ngandika, Allah nimbalan. Anbiuni cik terangkeun ka kami. Diuji ku Allah teh cing cenah tepikeun ka kami. Bi asma'i haula'i ngeunaan ngaran-ngaran sakabehna anu kungsi diajarkeun ku kami ka anjeun ya Adam. Tuluy ku Adam diajarkeun ka malaikat. Cing ku Allah dicek, diroris, dipariksa. Bisi we ti Allah na A, tapi ti Nabi Adam jadi B ka malaikat teh bisi. Dicek, cross check, bener teu ilmu anu didugikeun ku Allah ka Nabi Adam, terus ku Nabi Adam didugikeun ka malaikat. In kuntum shodiqin. Lamun maneh jalma bener. Tuh, jadi ilmuwan kudu boga jiwa shodiqin, sidqun.
Dalamun ayeuna guru teu boga mental jujur, wah bahaya. Teu saeutik dina dunia akademis, dina dunia ilmiah aya plagiat, aya tipu menipu. Malah ku ahli tahqiq eta kitab-kitabnya geningan dicetak ulang, terus dicetak ulang nate aya nu dirobah saeutik teu pira. Nah sahuruf ditambahan, nah dikurangan, tapi pan eta teh ngabalukarkeun jadi hiji kondisi anu ngabahayakeun. Jadi penting pisan guru, ilmuwan, akademisi, ustad, kiai kudu jujur. Dalam mun teu jujur mah pasti berat. Tiluhurna bid'ah diterangkeun ka handap kumaha nya bid'ah. Tapi eta teh sok pabeulit jeung urusan dunia. Sok emut sim kuring ge eta hiji contoh kieu cenah. Hiji ustad teh nerangkeun bab anjing. Bab anjingnya. Cek ustad teh cenah. Lamun di imah aya anjing, eta teh malaikat rahmat moal asup ka imah eta. Pokona mah diterangkeun yen anjing teh teu alus we lah. Hiji mangsa anjeunna diulem ku jalmi anu di imahna teh loba anjing. Jeung anjingna teh aralus. Nya duka hargana sabaraha, parabna oge duka sakumaha. Pokona mah parabna ge leuwih maha tibatan parab urang. Urang mah teu boga naon, asal aya kejo ditotol uyah jadi insyaallah jadi. Tapi lamun ngingu anjing coba. Anjing herder, anjing bulldog, anjing rupa-rupa. Kira-kira kumaha? Cukup kejo ditotol uyah. Urang teu digogognya. Kudu daging, kudu tulang, wah. Masya Allah. Awang sulih lah. Tah, nalika diondangku jalmi anu jegud, ya. Jalmi jegud mah atuh da pantona ge nalika ditutupkeun teh pan gableg. Tutupkeun gableg cenah kitu. Baheula sok heureuy gitu. Beda panjang nu miskin mah cenah panto teh reket nya ai kadengena teh malarat. Eta mah heureuy pamirsa tongkan hate nya, tongkan hate. Da urang Sunda masuk banyok kitu tah. Ngan lamun kanya nyarian ya hapunten bae. Abdi ge sok gumujeng da rumaos atuh abdi oge. Sanes jalmi gableg, sanes jalmi jegud abdi oge aku mah apa atuh pan. Tah nalika diondang ku jalmi anu jegud, anu gableg, di bumina teh seueur gogog gitu. Da nerangkeunana teh aya nu naroskeun eta. Oh Ustaz cenah, ari ngingu anjing kumaha hukumna? Langsung teu nanaon cenah. Dalamun ayeuna nyebatkeun persis waktu ceramahna di hiji masjid, pasti eta teh meureun ceuk pikirna teh bisi teu diondang deui. Lamun teu diondang deui atuh moal aya panghasilan. Waliyadu billah. Ya. Wallahul musta'an. Ulah gitu. Kudu jujur. Lamun ti nabi haram, dugikeun haram. Ti nabi teh ieu bid'ah, dugikeun ieu bid'ah. Maksudna mah nabi teu nyontoan. Lamun saur nabi teh ieu syirik, singkahan ku urang oge. Sapertos eta geuning anu najong sasajen, salah teu salah najong sasajen nama. Di lebah mana salahna? Bet diviralkeun, bet divideokeun. Ya. Tapi da cek sim kuring mah lamun rek ayeuna rek ngageunggeureurkeun
jalma anu sok susuguh sasajen nya ku dakwah carana, ku dakwah aja kitu ta. Oh, keun we nu ngaruksak mah cenah manehna sorangan. Da kapungkur oge pan luhureun Ka'bah teh loba kedeh berhala, arca, patung, patekong. Keun we senang ngarti heula, da geus ngarti mah bakal turun sorangan. Bakal rungkad sorangan pamirsa. Tak ari kitu carana mah panginten teu kaasup dakwah anu ku cara anu sae. Tetep da dakwah mah kedah ku cara anu sae. Kajaba lamun itu ngamimitian. Nya. Tapi teu ngamimitian mah ulah. Itu ngamimitian. Simbol-simbol ibadah urang diruksak. Kakarak urang singkil. Gelut-gelut pan gitu. Tapi ari kitu mah manehna teu ngajak urang, teu ngaganggu urang. Ya entong. Entong. Cukup we aoskeun kuliah ayyuhal kafirun. Sok ayeuna urang maca surat Al-Kafirun. Nah kudu pahareup-hareup jeung urang kafir pan henteu. Jeung saha atuh? Jeung hate urang, jeung keyakinan urang. Da Al-Kafirun teh deukeut pisan dina hate mah. Nu rek ngufurkeun urang teh deukeut pisan dina hate teh. Nya oge eueuh makhlukna. Tapi deukeut batak aoskeun eta. Komo dina rakaat witir mah Al-Kafirun teh favorit Nabi diaoskeun. Sabada kitu Al-Ikhlas nya. Jadi siga ngobrol bacakeun Al-Kafirun tempas ku Al-Ikhlas siga ngobrol. Eta teh lamun tuluy-tuluyan mah insyaallah hate teh jadi antep. Bakal anti kana syirik, bakal geuleuh kana rupa-rupa ritual anu memang ngajauhkeun ti Allah Subhanahu wa taala. Da kitu. Langsung deui. Jadi seueur ngalalakon pamirsa. Nabi Adam, malaikat diuji anbiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kumaha tah walerna Kangjeng Nabi Adam sareng malaikat. Jadi kahiji Allah ngadugikeun ilmu ka Nabi Adam, teras Nabi Adam ngadugikeun ka malaikat. Hartina nurutkeun sajarah jelema teh baheula bisa ningali malaikat. Malah bisa ngajarkeun malaikat. Ari ayeuna mah henteu pan. Tuh, tasrobi. Tasrobi naonnya? Tasrobi dimensina gitu. Sok bayangkeun ka pamirsa. Nabi Adam ngajarkeun summa aradahum alal malaikah. Kumaha da ieu teh moal asup akal atuh. Ari malaikat mere atanapi ngajar ka jalmi mah eta geus aya dina hate jeung pikiran urang. Komo lamun urang medar ngaguar masalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-A'la. Suratnya surat Al-A'la. Didugikeun ku saha? Ku Jibril. Kasaha ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana di Hiro guha malaikat nu ngajarkeun ka malah ditandaskeun ditegaskeun lalakonna teh dina Sahih Al-Bukhari. Ma ana biqari. Ya saya mah bukan seorang qari. Tanapi cek urang mah abdi mah buta huruf teu bisa maca. Teu apal alif bingkang-bingkang acan. Ya. Nabi Adam mengajarkeun ka malaikat. Hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajar ku malaikat. Sami-sami panggih ngan beda posisi gitu. Hari urang kumaha? Tah. Kumaha pok-pokanana? Qalu subhanaka.
Maha suci anjeun ya Allah. La ilma lana. Kami mah sadayana oge teu gaduh ilmu. Illa ma 'allamtana. Kajaba ilmu anu diulangkeun diajarkeun ku anjeun ka kami. Innaka antal alimul hakim. Saestuna anjeun ya Allah al-alim ta al-alim. Zat anu gaduh ilmu al-alim. Al-hakim anu maha wijaksana. Kahiji gaduh ilmu, kadua wijaksana. Jadi ngajarkeun ilmu mah kudu ku cara wijaksana. Tapi dah kamu mau ngajarkeun malaikat matematikanya pamirsa. Aduh. Mohon abdi ngalaman baheula leuh. Nunggaran guru matematika da asal aranglang anu bageur atuh. Karep maneh cenah kitu. Tapi da kumahanya rindu benci tapi rindu kanu kitu teh. Resep kitu tah. Da hakikatna mah nikmat kitu diajari sekolah. Aya guru galak teh sabenerna mah nya asal urangna we ulah naon ulah baper gitulah. Lamun baper mah nya dilaporkeun ka polisi. Tapi da teu baper mah guru galak ada sugan baheula mah dibejakeun ka indung ka bapa. Geus beda. Di sakola mah urusan urang jeung guru urang. Nya, kolot mah nyahokeun teu we alus gitulah. Pan ari ayeuna mah henteu segala dibejakeun ka indung bapa teh wah guruna kieu. Monya galak wah diontrog riweuh. Urusan yang polisi viralkeun zaman ayeuna mah. Masya Allah, tabarakallah. Langsung pan. Ngalaman abdi oge. Kareup cenah matematika. Ngahulang tah diciwit. Anu kitu teh bisa-bisa. Aduh. Diciwit teh henteu kumaha kitu. Mun saukur astagfirullah nyamun ieu mah. Terus tapi jadi mikir gitu orang teh jadi mikir. Oh. Yo kieu cenah tingali cenah Bandungan. Mata ke lamun ibu keur nerangkeun perhatikeun kumaneh. Bahasa Sunda eta teh ngawarahna teh. Tuh tingali kieu. Ngarti? Sok deui. Tah gitu heuh diuk cenah tuh. Sok ngajar model kitu zaman ayeuna. Wah. Duka kumaha pamirsa. Nah, oke jadi emut lalakon anu kantos ku ieu mah teu nginjem ceuli teu nginjem panonnya. Harita teh aya ustad kitu tah nerangkeun dina radio ya mah. Teu nginjem ceuli nya, teu nginjem ceuli ya. Saur ustad teh cenah Imam Ibnu Dakik dina muhasabah ilmuna. Anjeunna ngungkarakeun model kieu. Lamun skuring ditanya ku salah saurang murid, ku salah saurang mustami, ieu mah ya naon teh tapakuraneun keur urang sadaya. Jadi lamun kuring ditanya ku murid, ku jamaah, ku sahabat ngeunaan urusan agama, nya kuring tara ujug-ujug ngajawab eta patarosan samemeh kuring nyiapkeun jawabanana. Jaga lamun dipenta tanggung jawabna ku Allah Subhanahu wa taala. Hebat pisan pamirsa. Jadi anjeunna mah meuntaskeun heula ka Allah. Pan ari dina bab doa mah kieu. Samemeh urang ngaduakeun nu sejen doakeun heula sorangan. Lamun ceuk nu sejen teh punten nya. Doakeun ibu, doakeun abdi. Sing disehatkeun, sing dienggal sehatkeun. Mangga kalintang diestokkeun anakku abdi. Ngan samemeh ngaduakeun jalmi anu dipenta. Nya jalmi anu menta ka urang pangdoakeun leuwih ti heula doakeun heula urang. Kitu adab-adabana teh saur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah damangkeun abdi oge damangkeun anjeun. Ulah poho ka diri sorangan. Derwe ayeuna ngadoakeun batur ari sorangan henteu. Gitu. Nyata makeun we lah. Jadi ieu ayat luar biasa pamirsa. Nabi Adam alaihissalam dipasihan ilmu. Tapi geningan ilmu nate
kedah didugikeun ka malaikat. Hartina jalma nu gaduh ilmu haram nyumputkeun ilmu. Itu ngan teu sakabeh ilmu kudu dipasikeun. Sapertos lalakon nabi-nabi Allah di antara Nabi Hud alaihissalam. Pa Nabi Hud teh kungsi ku kaumna teh qalu ajitana at-ta'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Diwalar ku Nabi Hud teh innamal ilmu indallah wa ubaligukum ma ursiltu bihi. Jeung saterusna. Jadi Nabi Hud ngawalarna teh ilmuna aya atanapi ilmuna teh mungguh Allah Subhanahu wa taala. Lamun cohag dama kieu iraha sana azab bakal turun teh Yahud. Ilmuna mah aya di Allah taala. Duka abdi mah teu apal-apal iraha-irahana. Tah patarosan urang naha nya Nabi Hud teu apaleun? Apaleun pamiarsa. Pangna anjeunna kitu ge inni akhafu adaba yaumin azim. Anjeunna apaleun iraha musibah azab bakal lungsur teh. Apaleun. Ngan teu dieceskeun sadayana. Diwadahan ta ilmuna teh ku ungkara innamal ilmu indallahi wa uballigukum ma ursiltu bihi. Ta ieu teh ungkara anu kaluar ti lisan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Pun kitu deui wali Allah, tapi eta mah pedaran engke lah insyaallah. Anu tetela Nabi Adam dikersakeun ku Allah ngajar ka malaikat. Luar biasa. Luar biasa. Nya. Ngan yakin lamun ngajar ka malaikat pasti bakal babari lah. Naon teh mindahkeun anak teh. Panari urang mah di sakola di pasantren ngajarkeun ilmu ka barudak teh aduh masyaallah pamirsa. Kamu zaman ayeuna kitunya. Ya babari kudu luak lieu bisi aya satgas. Bisa aya satgas na bisi we guru jeung murid teh disiplin gitu. Ya, mah deui atuh da eta mah. Tapi da tungtung nama satgasna oge meureunnan. Da lamun teu barudak teu sakola wae komo geus 2 leuwih ti 2 tahun mah nya cenah. Tungtung nama cenah lah haula nyangekeun ka Allah. Husnuzon we ka Allah. Budak guruna teu kukumaha alhamdulillah, tapi lamun teu mah kukumaha nya anjeun ya Allah. Nu tiasa nulungan kami sadaya. Kitu aya nama pasrah aya nama. Jadi Allah ngadugikeun ilmu ka Nabi Adam ngadugikeun ka malaikat. Teras ku Allah diuji, anbiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Luar biasa ya. Jadi lamun bab diajar mah kedah ngajawab, kedah tasbih lah. Ya. Mohon Nabi Adam ditaros subhanaka la ilma lana. Terus aya deui nu katelah doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika jeung saterusna. Jadi tasbih lah. Atanapi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Moali teruskeun. Bisi jadi disangka panutup ya. Engke we diaoskeunana lamun bade nutup ieu guaran, ieu pedaran. Jadi ilmu teh penting. Lamun ku urang dicuk-curuk di mana asal muasal ilmu teh sadayana ti Allah. Allah nu ngajarkeun ka Nabi Adam sakabehna. Sakabehna. Kullaha sing percaya sakabehna. Kumaha carana Allahu a'lam. Ya. Tah lamun ayeuna ilmu nu ku Allah dipasihkeun ka Kangjeng Nabi Adam didugikeun ka urang sadaya, itu sabar halila nya pamiarsanya.
Mohon. Da Al-Qur'an gitu apa sajuz acan banurang mah. Padahal eta teh ilmu ti Allah. Ieu mah tapakuraneun. Zaman ayeuna mah pan sakola teh mimiti PAUD. Aya RA, aya TK, tuluy SD, tuluy SMP nya. Tidaiyah, sanawiyah, aliyah, mualimin, SMA, SMK, terus we kuliah S1, S2, S3, nepikeun ka dinya. Tapi nah lamun urang geus kuliah S3 eta teh bakal meunang ilmu sakabehna? Ah henteu. Ukur sabagian-sabagian. Komo geus jadi spesialis mah ilmuna teh beuki meureut, beuki mencos, beuki seukeut. Tapi seukeut teh beuki leutik sabenerna mah. Siga peso nu disebut seukeut teh pan eta teh nyaeta anu pangipisna tina awak peso, body peso. Pan aya bagian luhurnya. Bagian luhur mah teu meunang seukeut. Kudu kanal. Teu meunang naon teh? Teu meunang seukeut gitulah. Tah nu kadua tungtut. Tungtut teh nungtut teh nya nungtut nyicil. Da ilmu masa saeutik. Dalam teh mah pamirsa ayeuna urang dibere ilmu siga proses transformasina ti Allah ka Nabi Adam siga nama moal aya sakolanya langsung we. Nya. Siga teh siga ieu tak geus we. Siga ieu we Android anu dijual di pasaran tanapi iPhone jeung sajabana pan eta teh geus aya otakan. Tinggal mere aplikasina, dibere aplikasi naon wae insyaallah geus disiapkeun bakal nanti ngaranna teh bakal cocok gitu. Moal nepikeun ka heng, moal nepikeun ka ngahuleng, moal nepikeun ka teu ngartieun. Diasupkeun ku urang teh ngahuleng teu ngartieun moal. Beda jeung urang. Nah, biasa masantren asup kuliah jurusanana beda. Pan ngahuleng naon cenah ieu teh ilmu naon cenah ieu. Ilmu mekanik, ilmu nu kararitu pan ngahuleng. Ari kitu mah dibere tafsirna anu tingkat tinggi gitulah. Nya insyaallah nya oge sok reuas tapi nya aya seutak saeutik mah anu kasarep gitu. Tah eta pamirsa jadi lamun urang ayeuna nyukcruk ti mana ilmu teh ti Nabi Adam alaihissalam. Tah salajengna pan tadi dunia siar. Dina nata naon teh dina dudunya urang kudu boga ilmu. Malah cenah Indonesia teh bakal ngurangan sabaraha persena rupa-rupa miminyakan utamina mah keur bahan bakar gitu nya. Kendaraan bermotor itu bakal beak cadanganana dina tahun 2050. Matak ti ayeuna yeun kendaraan teh kendaraan listrik atanapi hidrogen anu tina cai teh nya cai tina air murni kita disiapkeun ti ayeuna sabab cadangan minyak bakal beak. Ku ilmu. Tah lamun ayeuna leuweung gunung dibukbak, dikeruk, diurug nepikeun karata, ieu bahaya pamirsa. Sedih gitu ningali gunungnya, komo di gunung di soreang cenanya. Gunung lalakon teh nama geus rata. Jadi tinggal lalakon. Tinggal carita. Duh, sedih. Margi gunung teh pan diciptakeun ku Allah. Gunung teh paseukna bumi. Lamun paseuk bumi eueuh rek kunaon? Da moal bisa kucoran mah moal bisa. Nya oge didatangkeun ti mana-mana yeuh. Ieu mah cenah HD yeuh, ready mix na ge HD, tapi teu aya jaminan. Tetap gunung anu bakal jadi paseuk mah.
Lamun urang ayeuna ngurus dunia, dunia make ilmu ti Allah Subhanahu wa taala insyaallah bener. Tapi lamun teu make ilmu ti Allah, komo nuturkeun kasarakahan mah, nuturkeun kahayang mah, da kahayang mah moal anggeus-anggeus. Cek paribasana ari maneh cenah ka ditu ka dieu. Neangan duit nu sagede kumaha cenah kitu. Neangan duit nu sagede panto. Tah dunia mah kitu pamirsa. Wajib disiar ngan tangtos kedah gaduh ilmu. Agama teh geus mere ilmu ya. Komodina bab halal haram mah Allah sareng Rasulna terido lamun urang ngagunakeun rupa-rupa nanti ngudag dunia tuluy ngahalalkeun nu ku Allah jeung Rasulna geus diharamkeun teu meunang. Babi teh haram, geus tong dipake dina nya utamina mah dunia kesehatan, kadokteran. Pan apa eta teh haram. Malah dina hadis oge cenah. Rasulullah kantos ditaros, ya Rasulullah, kenging teu abdi ngarobah homer jadi cuka. Kumaha pangandika Rasulullah? Teu meunang. Tina arak jadi cuka. Mun geus jadi cuka mabok teu? Henteu. Atau mabok kene malain cuka, hartina khomer kene. Iya mah khomer tos dirobah. Esensinya teh jadi cuka. Ku Rasulullah tetep diharamkeun. Ya isyarat. Ulah nyieun rupa-rupa kadaharan tina zat anu haram. Tapi saur para ulama beda. Lamun nu tadina haram ngarobah sendiri nya nyalira ujug-ujug netral deui ta eta mah teu nanaon. Tapi keun we eta mah ngan dina bab dunia jeung dunia memang ku urang kudu disiar tapi ulah leupas tina ilmu. Da ilmu ngeunaan dunia jeung dunia teh geus diajarkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka nabi-nabina. Sok we. Malah ya. Para ulama sok ngawanti-wanti ka kaum muslimin. Lamun teh mah maneh digawe nya lamun teh mah ya aya keneh dunungan teh pidununganeun teh nu muslim nu mukmin kadinya we. Ulah ngadunungan ka jalma kafir. Lamun bisa. Mun eueuh teuing. Mun eueuh teuing teu nanaon. Nya eueuh teuing ye aya kapaksa. Tapi satungtung aya mah mending kadinya. Dalam satu pamirsa dikorbankeun. Ya masyarakat urang anu sebut baheula mah naon ngaranna teh petani agraris. Nu tadina resep cocok tanam, tatanen, pepelakan, ingon-ingon pan robah. Nu tadina agraris jadi industri. Wah. Lamun tos jadi industri, nu boga industrina teh ta eta masalahna. Lain jalma mukmin. Lain jalma muslim. Lamun dicepengna lain ku jalma muslim mukmin nyarasakeun we ku urang sadaya. Da para ulama mengansa ukur meresaran. Henteu dugikeun ka teu meunang henteu. Da para ulama mah lamun teh mah eueuh teuing nya teu nanaon. Sok digawe di pausahaan eta nu bogana urang kafir. Ngan lamun teh mah maneh di ditu teu bisa salat, teu bisa jumaahan, teu disiapkeun teu disayagikeun tempat-tempat ibadah. Nya kami mah geus mere nyaho. Ngan seukur kitu para ulama mah sesepuh urang mah. Pan sedih urang ge waktu nampi beja yen baso Tasik nu namina Gunung Pereng naon ngaranna teh. Alhamdulillah abdi mah can katos ka ditu.
dagang puluh-puluh tahun. Malah ngadeg nage memeh sim kuring lahir. Sim kuring lahir teh balaka we ieu mah tahun 70. Geus mentas ti 50 umur teh. Tah samemeh kuring gubrag lahir. Tukang dagang baso mah, tukang dagang baso ieu mah geus aya. Tiba heula nepikeun ka ayeuna. Teu dirobah resepna teh cenah. Make naon? Make babi. Kakara kanyahoan. Tuh gitu. Ai keur urang mah da moal ngahalalkeun nu geus diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia siar teh nyokona kana ilmu. Ilmuna anu sumberna ti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lempeng. Lempeng. Ya, ibadah lakonan gitu eta mah embohna saleresna mah. Da ari naon teh wasiat, nasihat, wejangan ti sepuh urang mah ilmu tungtut, hartina urang kudu daek diajar, kudu daek sakola, ya. Kudu daek neang ilmu gitulah teu sakola oge. Naon we lah ngaranna mah panggihan guru, teangan tempat majelis-majelis. Zaman kiwari mah geus digampilkeun seueur media-media sosial anu ngalugikeun ilmu. Tuluy dunia sial, ulah cicing bae, nya. I'malu fasayarallahu amalahum atanapi amalakum sok maraneh digawe. Dunia siar, rek ngajar, rek naon bae lah pokona mah. Nya. Ngan omat ulah pegatina ilmu gitu. Ngan lain dunia siar teh teu bisa ngadeg sorangan. Jadi ieu teh minangka tumbuna tina ilmu tungtut dunia siar ibadah lakonan. Pon kitu deui dina bab ibadah. Dina bab ibadah urang teh kudu make ilmu. Dalamun ibadah teu make ilmu mah ngaranna sotoy, sok tau nyanyahoanan. Kedah ngangge ilmu. Ti mana? Nyati Rasulullah. Tiasa kitu insyaallah dah hakikat nama digampangkeun ku Allah. Ngan dina bab ilmu masuk aya istilah-istilah anu memang urang teh kurang siap sapertos we. Aya istilah sohih. Tah istilah sohih teh eta dina ilmu. Naon sababna sohih? Sabab sohih teh bener secara ilmiah. Bener secara ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan. Da ari ti Allah mah hak pasti bener. Ti Allah ka urang pasti bener. Tapi nalika urang nerangkeun kanu sajen tah eta mah sohih jeung teu sohih. Jadi para ulama mere istilah teh geus apik. Jadi nu disebut bener saur ulama lain bener nasiga Allah lain. Aya kemungkinan bener ayeuna isuk pageto mah geuningan teu bener nya. Sapertos ieu geuningan khamar. Geuningan kapungkur masuk remen geuningan kullu muskirin khamar. Saban anu ngamabokeun khamar. Tah zaman ayeuna mah teu kitu pamirsa. Naon contona? Eta sabu sarapan bubur, sabu-sabu. Cik ari sabu-sabu matak ngamabokeun teu? Da henteu. Henteu. Ceuk saha? Ieu mah ceuk beja abdi oge. Abdi ngobrol sarangnya atlet lah. Atlet mantan pemain Persib. Mari elehnya. Keun we masalah eleh menang mah mau dibahas. Saur anjeunna da lamun main hayang edan eta teh kudu didoping. Ari doping teh naon? Doping teh babaturanna sabu. Da cenghar cenah kitu tuh, lain mabok, lain malenoy. Lamun rek main bal nginum AO nya teler. UAEO. Tapi lamun nyabuh heula mah tuh mata geuningan artis-artis. Tanapi jalmi-jalmi anu seueur padat acarana teh. Tengah puting janari kudu tuluy nyieun nonton video-video atanapi rekaman-rekaman eta teh kudu nagen stamina teh.
Mau bisa ku cikopi mah komo cikopi anu 1000-an moal. Tah cenah bisa teh ku eta. Matak teu aneh. Aya salah sahiji acara dakwah tah si hostna pembawa acara memeh ngalakonan eta acara teh nyabu heula. Acarana teh naon cenah Mamah Dedeh kitunya ya. Dakwah Mamah Dedeh. Tah cenah ieu teh supaya fit supaya naon nyabu heula. Ngan teu kapanggih ku BNN jadi we teu dikukumaha. Haram teu? Ya diharamkeun ku nagara mah. Diharamkeun ku nagara. Malah sa internasional diharamkeun. Jadi kiwari mah anu disebut khamr teh nya lain saukur memabokkan tidak memabokkan. Di ukuran-ukuran ayeuna tos luar biasa lah. Tos luar biasa. Mohon dah, ieu mah contoh we pamirsa. Abdi yang ngukut budak ya, nepikeun ka ayeuna geus digawe. Sanes budak abdi mah ngurus ti SD nu dugikeun ka kuliah dugikeun ka digawena. Nah da eta mah lamun ngambe eta angse kadu da ongkek wae atuh mabok. Jadi aya teori-teori anu memang kedah nuturkeun ngigelan zaman. Sok ayeuna ngaharamkeun sabu-sabu, ngaharamkeun jeung nu sejenna kumaha. Ganja diharamkeun. Dah cangkring oge nya pamirsa, teu cangkring kembang cangkring. Lamun ku urangnya dage cangkring lah. Terus ku urang teh dioseng. Raos teh pelem atuh jeung delas jeung naon teh aduh nikmat. Tapi sabadana kumaha lang cing memabokan tidak. Eta. Tapi kan we eta mah nya anu jelas nu tetela yen nanaon oge kudu boga ilmu. Ya, dina dunia kudu boga ilmu, dina ibadah oge kudu boga ilmu. Bisi we urang teh capek gawe teu kapake. Ku Rasulullah urang tos diemutan. Yen amalan naon wae anu teu dicontohan ku kami, nu teu dilakonan ku kami, tuluy ayeuna diamalkeun ku maraneh bari jeung ngaatasnamakeun kami. Eta amal teh fahuwa raddun, ditolak. Maksana ditolak ku Allah Subhanahu wa taala sarta jaga moal meunang syafaat ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oge, pamungkas pamirsa. Dina bab ibadah lamun make ilmu ya. Lamun make ilmu sakali deui bakal kanyahoan. Naon bener salah. Sah batal. Ya. Seueur pisan istilah-istilah teh. Bener salah, sah batal, sahih, teu sahih, dhaif. Sasar, eta teh ku istilah. Pan ari dina akidah mah ieu akidah lempeng. Ieu akidah mengpar eta. Ti mana urang apa ieu akidah teh lempeng, sahih. Ti mana urang apa ieu akidah teh mengpar, bengkok. Henteu lurus, henteu mustaqim. Sabab mengpar tina ilmu. Tuh ku ilmu jadi kanyahoan. Ku ilmu fikih dina ibadah bakal kanyahoan ieu ibadah teh sah. Ieu ibadah teh batal. Ku ilmu kanyahoan ieu syarat. Ieu rukun. Ku ilmu. Dalam teu make ilmu mah moal aya istilah-istilah eta da istilah eta mah kapungkur ti nabi na kitu aya. Teu aya, nabi ngajarkeun we ieu ibadah teh ieu. Salat sunat di ngaranan tahiyatul masjid, salat intidhar, salat rupa-rupa. Ti mana eta teh? Ti para ulama. Nah para ulama mere non teh istilah kana eta. Sabab geus jadi ilmu. Ingat geus jadi ilmu lain ujug-ujug. Jadi mere ngaran kana ibadah-ibadah anu geus tangtu teh eta teh ku ilmu, lain ku nafsu lain. Ya. Oge geus disiapkeun tanggung jawabna.
Wih deui kana tadi kaul Imam Ibnu Daki. Jadi samemeh kuring ngajawab pertanyaan soal ti saha bae nya kuring sok nyiapkeun jawabanana jaga lamun dipenta tanggung jawabna wa Allah Subhanahu wa taala. Oge lamun aya teh mah urang manggih kasus Tuhan saya bukan Tuhan orang Arab. Allahmu lemah sehingga harus kamu bela. Tidak seperti Allahku yang kuat sehingga tidak usah dibela. Ieu teh nurutkeun sim kuring mah teu make ilmu. Nya teu make ilmu. Dan nu cek ilmu mah geus ijma ieu, geus ijma. Kudu ngahargaan urang teh ka ulam. Teu kitu. Dan nu disebut ngabela Allah teh sabenerna mah teu ngabela-bela acan. Ngan saukur bukti yen urang teh bener-bener nyembah ka Allah Ta'ala. Lamun teh mah aya nu ngaledek, aya nu nyawat, ku urang teh kudu dibantah we. Da Allah atuh anu ngabela urang mah. Eta masa ukur ungkara majazi lah, lain hakiki. Nya, mohon ngabela Allah. Iraha urang bisa ngabela Allah. Allah anu bela ka urang mah gitu. Ngan ieu mah ajen ti Allah. Sing saha intan surullah, sing saha anu lamun maneh nulungan ka Allah, yan surkum, Allah pasti bakal nulungan marane. Ieu mah ungkara, nya ungkara. Ieu mah kunyaahnya ahna Allah. Jadi gawe urang teh diaku ku anjeunna. Minangka deudeuh asih anjeunna ka urang sadaya. Dipanjangkeun mah panjang pamirsa nya, tapi da rupina mah waktos parantos teu ngawidian deui. Jadi hayu urang larapkeun dina kahirupan urang sadidinten ilmu tungtut tong bosan-bosan ya. Tungtut we ilmu mah. Teangan jeung nungtut da moal bisa sakaligus nya. Ras atuh dunia siar satungtung awak sakujur jag-jag kene hayu urang teangan rezeki Allah Subhanahu wa taala anu nyaba anu aya di ieu dunia teh. Ya. Luyu sareng kamampu jeung naon teh kekuatan urang sewang-sewang nanging tetap kedah ngangge ilmu. Haram henteu, halal henteu, kenging henteu pan kitu. Nya, margi teu tiasa sadaya digarap Pak. Aya nu kedah diantepkeun. Diantepkeun. Aya nu kenging dituang sasatoan ge. Aya oge nu teu kenging dituang. Itu nu kenging dituang dibabarikeun ku Allah pertumbuhanna teh. Jadi kudu-kudu ngangge ilmu nanaon oge. Lakonan ibadah sabab ibadah nu bakal nyalametkeun diri urang sewang-sewang. Nya ku ngalakonan ibadah insyaallah jadi amal soleh. Sarta amal soleh nu bakal jadi batur urang di alam barzah. Pan ku Nabi ge digambarkeun. Nalika hiji jalma dikurebkeun, ditinggalkeun ku dulur-dulurna, datang malaikat tuluy nakon ka eta ahli kubur. Terus kitu teh aya nu ngarencangan. Kasep, gagah, geulis campernik. Waktu ditaros ku ahli kubur teh, saha anjeun teh? Pok ngawaler pan abdi teh amal soleh anjeun. Jadi insyaallah pamirsa, naon sababna urang kedah ngalakonan terus ibadah, sabab ibadah teh nu nyokok kana ilmu eta bakal jadi amal soleh keur urang sadaya. Sarta amal soleh urang sadaya bakal ngajanggelek jadi makhluk anu ngarencangan urang sadaya. Moal keung, moal teuneung engke urang lamun aya di alam barzah di alam kubur teh sabab aya nu ngarencangan nyaeta tapak amal soleh urang sadaya. Sakitu nu kasanggakeun hapunten anu kasuhun bilih aya tutus langkung ke panghalang bobok sapanon carang sapakan mugi agung nuda jembar pangampura jag sampeureun tunda alaeun subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.